Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana be ayana, alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qodaratinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu kendei sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda dina judulning carita Jakarana anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang teu kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan Ki Badrowi katut Nyimayang anu mana harita nuju paloba-loba omong ngeunaan pamadegana sewang-sewangan. Kumaha tu mitra lajengan anak ieu carita sumangga langkung paosna mah urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Kieu kahayang Abah mah anu kahiji samemeh Abah tobat Abah teh hayang bisa modaran heula si Jakarana jeung si Dirga musuh bebuyutan Abah. Ari anu kadua Abah hayang laksana kawin ka anak si Kubu Nyi Arum Rengganis syarat tarek dijadikeun batur hirup Abah. Ari anu katilu hayang nempo Nyai Laki Rabi jeung si Jupri murid Abah anu kahiji anu panglilana sarta geus satia loba babaktina ka Abah. Ari anu kaopat Abah tetep hayang kumawasa dieu lembur sarta hayang dihargaan ku balarea siga si Kubu anu sanyanya. Tah ngan ukur sakitu kahayang teh dadarasaan mah teu loba. Sareta lamun kabeh eta laksana heuglah. Abah rek tobat rek babalik pikir. Samalah Abah rek nurut kana sagala rupa anu dipikahayang ku hidup. Tah kitu kumaha kaharati? Ceuk Ki Badrowi nyaritana estuning teu kireum-kireum. Puguh bae beledag cenah kana ceuli Nyimayang asa aya sora gelap anu nyamber di tengah poe ereng-erengan. Sorana tarik pating jeleger mata klieur kana sirah jeung matak panas kana hate. Nyimayang rumahu narik napas panjang. Dadana karasa enggap siga anu ditindihan ku batu sagede leuit. Keur sajongjongan mah Nyimayang teu bisa cacarita kawas anu beak piomongeun.
Da puguh banget heran ku kalakuan anu jadi bapana anu tetela gening geus taya harepan kana bisa robah. Bayang, geus lah teu kudu loba carita. Jika ditu geura indit, dina hal ieu sanajan nya hubungan urang kasebut anak jeung bapa, tapi nyatana teu sapamadegan. Abah moal ngagugu kana kahayang maneh samalah maneh oge moal ngagugu kana kahayang abah. Dah kulancaran kitu, jig maneh kaditu ayeuna mah geura indit. Ayo, geura indit. Ceuk Ki Badrowi nitah indit ngusir kanu jadi anakna. Abah, nyaan abah teh boga tekad anu sarupa kitu. Geus teu kudu tatanya. Lantaran tadi oge sakabehna geus dijelaskeun. Mending oge jika ditu maneh geura indit. Sok gancang tinggalkeun ieu tempat samemeh aing robah deui pamikiran. Nya heug atuh abah hari kitu mah. Usaha abdi anu jadi anak anu hayang ngelingan kanu jadi bapa. Sarta hayang ngajak kana jalan anu bener tetela ayeuna mah geus eueuh harepan. Hate abah geus poek alabatan poekna peuting di tengah leuweung geledegan. Sarta tekad abah geus teuas alabatan ti batu karang. Sigana geus moal bisa dionget-onget deui sanajan tuluy di banjuran ku ombak sagara anu eueuh leureurna. Tapi teu nanaon abah. Ari memang geus kitu mah kahayang abah. Ngan kade ulah nepi ka mata kaduhung kena. Tembal Nyi Mayang tandes Turdaria bari neuteup kana beungeut bapana. Cacap nyarita kitu. Ukur sakilat dampaleungeun Ki Badrowi ngalayang kana meja. Hiu. Gebro. Borobot sapada harita meja nu aya hareupeunana paburantak aut-autan. Cai enteh dina bekong dompet bako padudan jeung sepancau dina piring kabeh paburantak ayang-ayangan dina palupuh. Abah, teu kudu ngaruksak meja abah. Lantaran eta teh meja anu batur lain banda abah. Sok ari ambek mah taya salahna kuring we atuh siksa. Kitu ceuk Nyi Mayang. Ningali bapana ambek teh kalah siga nu nangtang. Bayang, gancang sia nyingkah ka ditu. Ayo. Jung Ki Badrowi nangtung panon bolotot leungeunna nunjuk kaluar nitah indit kanu jadi anakna. Lantaran lamun terus aya di dinya nya teu mustahil lamun Nyi Mayang bakal terus disiksa ku manehna. Da puguh geus sakitu nafsuna. Heug bah, abdi ayeuna rek indit. Tapi sigana mah urang moal bisa panggih deui. Pileleuyan bah, hampura abdi lamun geus wani merepepeling kanu jadi kolot. Lantaran satadina mah kajurung kurasanya ah. Jung Nyi Mayang harita keneh nangtung terus melong sakedeung kana beungeut bapana. Nya saenggeus kitu mah teu cacarita deui. Nyi Mayang tuluy indit ngaleos teu ngaliuk deui ka tukang bari jeung mawa hate anu kuciwa. Sabada anakna indit, Ki Badrowi gek atuh diuk dina kursi yang hareupan meja anu geus paburantak. Sakedapan terus ngahuleng mikiran anu cikeneh kajadian. Kasugri kaum dangu cag urang tinggalkeun kayaan Ki Badrowi kitu deui Nyi Mayang anu geus indit ninggalkeun bapana. Ayeuna urang malikan ka tukang nyaritakeun lalampahan jakarana sabada harita papisah jeung anu jadi emangna di lembur Batu Nunggal. Jakarana geus aya kana sababaraha poe di perjalanan. Sakapeung lumampahna sok nyorang pasir kitu deui tegalan samala geus loba lembur anu kaliwatan. Ari anu jadi tujuanna rek balik ka lembur pasir Nangsi rek nepungan anu jadi kolot Nabah Dirga jeung Amburasti. Kawan tu harita geus lila pisan teu panggih. Gancangna carita. Dina hiji poe harita teh wanci badalohor. Jakarana anjog ka hiji lembur kulantaran ngarasa capek
Nya terus atuh neangan warung maksudna rek milu leureuh sakalian rek jajan. Tekung silila gok ka pelebah jalan anu nyagak di dinya aya warung. Jakarana bunga nyagewat atuh ngadeukeutan saenggeus nepi sup ka jero warung bari uluk salam. Punten, Mangga Ujang sok teras bae kalabat. walon saurang awewe tengah tuwuh bari ngareret kanu kakara datang. Atuh nuhun bi, ceuk Jakarana, gek diuk dina bangku panjang. Ujang mangga bilih bade ngaleueut atanapi bade tuang. Ceuk si bibi tukang warung sikepna someah matak pikacongaheun. Atuh nuhun bibi, abdi mah eta we bade nyuhunkeun sangu sapiring sareng rencangna. Margi lapar ti enjing teu acan mendak sangu. Ah mangga aneh nanging bade sareng naon atuh rencangna mangga da soor kantun milih. Sagala rupi oge aya tos sayangi di warung bibi mah. Jawab si bibi sakapeung nyebut Aden sakapeung Ujang kumaha ingetna. Eta we atuh bi, abdi mah nyuhunkeun sangu sareng sayur. Tambihan ku goreng lauk sareng tong hilap sambal nanya bi. Oh mung sakitu pamundu teh. Mangga ke atuh antos sakenap ku bibi urang sayongikeun da moal alami. Leos si bibi ka jero warung anu maksudna rek nyadiakeun kadaharan anu dipenta. Jakarana nungguan bari diuk dina bangku tekung silila si bibi geus norojol deui bari mawa kadaharan. Sok ditunda dina luhur meja gap kana teku anu dieusi ku cai ente haneut. Cur kana cangkir terus diasongkeun ka Jakarana. Nya atuh saenggeus kitu mah dekul Jakarana dahar meningali ari si bibi gek diuk dina bangku panjang tepati jauh ti dinya. Kabeneran harita warung teh keur tepati rame. Ngan ukur aya sababaraha urang tapi teu lila anu duaan terus arindit. Sedengkeun si bibi warung tuluy bae ngarobrol jeung saurang lalaki anu umurna aya kana 45 tahun. Ari ngaranna Mang Diman tukang dagang papakean anu geus biasa sok ngider nguriling di lembur eta. Samalah geus loba kawawuhan jeung langganan anu matuh da sok pada narungguan. Mang Diman cing sok atuh nempo baju kampret anu tadi teh nah alus atawa henteu. Lamun alus kuring rek meuli 2 keur mangna. Ceuk si bibi nanyakeun baju kampret keur salakina. Wah, teu kudu nanyakeun alus atawa henteu atuh bi, da geus pasti barang dagangan kuring mah kabeh oge aralus. Lantaran tara mawa anu goreng. Piraku siga anu teu apal. Apan urang teh geus langganan atuh bi. Oh eta oge sok aralus tapi pan kudu ningali heula buktina sabab bisi kabalenjong bibi mah da geuning ari anu dagang mah sok pinter ngomong. Wah, teu kudu cangcaya bi. Sok atuh kadinya milih bae sorangan. Karah percaya da loba barang mah aralus jeung rupa-rupa ye. Walon Mang Diman jung nangtung tina diukna terus muru kana tanggungan anu ditunda hareupeun warung. Ari si bibi nuturkeun terus nangtung gigireun gapatu kana baju kampret terus dijungjungkeun ka luhur bari dibeber-beber. Ningalian eta baju sangkan katingali alus jeung henteuna. Geus kitu gap teuing kana calana pangsi terus kana samping sarung sagala dirampaan. Bari diulak ilik anu memang barang dagangan Mang Diman teh katempona aralus. Kaayaan kitu teh katempoeun ku Jakarana nu harita keur ngadekul dahar. Nya terus buru-buru ngarengsekeun daharna. Teu lila geus rengse regot-regot nginum jung atuh nangtung terus nyampeurkeun ka si bibi jeung Mang Diman anu harita kerecok ngaromong adu tawar. Jakarana nangtung gigireun panon melong kana barang dagangan anu katempo meuni loba jeung rupa-rupa sagala aya. Jang, mangga bilih peryogi anggoan. Kantun milih bae sagala rupi oge aya. Sareng dijamin barangna oge sarae jang. Sanes barang obregan. Kitu ceuk Mang Diman nawarkeun barang dagangan bari ngareret.
Sumuhun mang, cobi atuh abdi ningalian acu kampret. Oh, peryogi acu kampret. Nya mangga atuh da seueur samali bili peryogi anu sanesna oge. Mangga da sagala aya. Gap Mang Diman kana baju kampret terus diasongkeun ka jakarana. Sareta terus ditampanan. Saenggeus dititenan kalayan apik sigana bakal meujeuna lamun keur bapana. Geus kitu kop deui atuh kana samping sarung jeung calana pangsi. Sarta teu poho kana kopeah, samping kebat jeung kabaya. Nempok kitu si bibi anu keur nempokeun ngarasa heran pok nanya. Yang, anggoan kanggo saha eta teh? Nguning manis rupina mah kanggo oleh-oleh pangintennya. Tanya si bibi warung bari melong ka jakarana. Sumuhun bi, ieu teh angguan kanggo pun bapa sareng pun biang. Nya ari maksana mah kanggo oleh-oleh. Nanging abdi teh bingung ieu teh bi. Nah bingung kunaon Ujang? Teu boga duitna. Tong meuli papakean atuh ari teu moga duit mah. Sanes kitu bi. Manawi abdi teh hoyong ngagaleuh kabaya kanggo pun biang. Mung bae rada bingung margi bilih teu cekap ukurana. Walon jakarana bari seuri. Oh jadi kitu ari sugan terek meuli tapi teu boga duit. Kieu we atuh Ujang. Ari awak indung Ujang sarua teu gedena jeung awak bibi. Cing sok sinikeun cing tengat. Tanya si bibi warung bari neuteup ka jakarana. Sabab hayang nyahok kana ukuran awak indungna kawan tu bisi nyalahan. Nya pami paraosan abdi masalira pun biang teh tepati patos tebih lah sareng bibi mah. Kirang atanapi langkung sakedik mah teu sawios. Nyamun kitu mah gampang atuh takawasna anu ieu cekap kabaya teh lantaran ukurana sarua jeung awak bibi. Samalatani geus diajaran. Gap si bibi kana kabaya. Terus diasongkeun ka jakarana nya terus ditampanan. Tuh Jang tempogram meuni aralus kabaya teh. Aya anu beureum, aya anu hejo. Sarua jeung karemongna kawas umbul-umbul rupa-rupa. Taya oge anu kekembangan. Sarua aralus eta oge sok geura tingalian. Ceuk si bibi bari terus ngabeber-beber kabaya. Teu sirikna mah gap kanu itu gap kanu ieu mang milihkeun kabaya anu ceuk pikirna alus keur indungna jakarana. Lar sarae bi angguan teh. Rupina teh anu ieu cekap kanggo pun biang. Walon jakarana kop kana kabaya anu rupana hejo kembangna beureum. Oh Jang bener anu eta alus. Tah samping kebatna oge aya sakalian kadinya samalah jeung karembongna. Ngarah indung Ujang atoheun. Ceuk si bibi menecuh ci. Satuluyna mang milihkeun papakean anu dipikabutuh ku jakarana. Nya teu lila oge geus rengse, baju kampret, calana pangsi, samping sarung, samping kebati tambah ku kabaya. Karembong jeung kopeah teu kaliwat. Eta sakabeh dibeuli ku jakarana da puguh keur burueun indung bapana. Anu salila ieu geus kacidami kanyaah ka manehna. Nya sanggeus ngarasa cukup, cereng atuh ku jakarana eta papakean teh dibayar. Dari duit mah kaparangan boga pamere tinu jadi emangna. Ari Mang Diman anu dagangna nya puguh bae kacida ngarasa bunga sarta kacida nganuhunkeun ka jakarana. Sabab dagangana payu loba sarta meunang untung. Anu kawilang gede bari jeung teu kudu capek ku kurilingan ngiderkeun dagangan ka tempat sejen. Jang, atuh nuhun parantos ngagaleuh dagangan pun emang. Ieu atuh sing mangpaat barangna nya. Kitu ceuk Mang Diman bari terus ngasongkeun buntelan anu dieusi ku rupa-rupa papakean. Samalah bari nyerenge seuri paroman bear marah mai. Sami-sami nuhun Mang. Abdi nampi barangna. Walon jakarana bari nampanan buntelan. Jang ieu atuh sakantenan ari kanggo oleh-oleh mah di warung bibi aya bakomole.
Pangsae na sarang aya lauk asin peda meuni bolotot matana. Sarang pungkil naging na oge. Samali milih peryogi anu sanesna oge da aya sok gerak kadinya kantun milih. Si bibi manehna oge nawarkeun dagangan da pugu sarua hayang aya nu meuli. Lantaran tadi ningali jakarana loba duitna basa mayar papakean ka Mang Diman. Sumuhun mangga atuh bi enggal dibungkus bae bako molena sareng lauk asin. Samalih tambihan kuno sanesna. Etang-etang sakantenan balanja. Margi pami di pasir nang sima rada sesah hoyong anu kerieu teh. Da eta atuh kayaana tebih ka lembur. Ya mangga atuh keun ku bibi urang bungkusnya. Si bibi katara meuni bunga sabab eta jajaka teh daek meuli dagangana. Nya terus bae atuh gura-giru ka jero warung mungkus bako jeung lauk asin peda. Uyah, tarasi ditambahan kuno sejena. Sor diasongkeun ka eta jajaka. Satuluyna jakarana amitan ka si bibi jeung ka Mang Diman rek neruskeun nalampahana ka pasir nangsi anu masih kene jauh ti lembur eta mah. Mangsa alam harita beuki beurang. Panon poe geus lingsir ngulon panas meuni moreret nyentet kana awak. Dina kayaan kitu. Jakarana keur leumpang sorangan nyorang jalan pilemburan. Lengkahna panjang ngagedik semurusuh bari ngajingjing kembolan gede. Nya sakapeung sok papaliwat jeung urang lembur anu rek ngarit atawa rek nganggon kategalan. Beuki lila beuki jauh lumampahna ninggalkeun warung si bibi. Sanggeus sawatara waktu lilana. Anjog ka pasawahan anu kakarareng setandur. Di lebah dinya mah jakarana harita terus ngungkug lempang mapai galengan sawah. Teluak lieu ka tukang. Sedengkeun ti kajauhan katingali rentang-rentang aya dua urang jalma anu keur lalempang. Salse pisan mapai galengan sawah. Kawasna rek nuju ka pelebah jakarana. Tapi acan sidik kana rupana da puguh rada jauh keneh. Hari itu saha aya dua urang jalma anu keur leumpang. Eta masih gana urang lembur anu rek ngurek meureun. Jakarana ngagerendeng ngomong sorangan. Panon melong kanu duaan. Tapi bari terus bae jongjon leumpang. Beuki lila jalma anu duaan teh beuki deukeut. Ae nah beut asa apal kana dadegana. Tapi sahanya beut jiga si Jupri eta mah jeung baturna. Jakarana terus bae nyidikeun kanu duaan. Anu ayeuna geus beuki ngadeuketan sarata jarakna aya kana dua tumbak mah. Tekung silila sorog atuh pahareup-hareup itu ieu pating pelencerong nyidikeun ka jalma nu aya hareupeun. Samalah ngarasa kaget lantaran teu disangka manehna amprok di dinya. Deuleu Jupri, nah si eta make aya di dieu. Ceuk si Juha curugna ngacir nunjuk kana beungeut jakarana. Jangan ada oge ririwa tuh Juha. Jagus tang tuwe bisa ngidar ngulayaban ka babada. Jadi si laing teu kudu heran. Walon si Jupri nya kakak seuri panon mureleng ka jakarana. Aing mah lain ririwa sa Jupri. Da aing mah acan ngarasaan paeh. Jeung deui saha anu nyaho. Wa maraneh duaan anu paeh ti heula. Walon jakarana. Sikepna estuning ayem bae da puguh geus biasa nyang hareupan maranehna mah jadi geus teu mata gempeur. Dasar bangsat sia. Si laing teh bener-bener hayang modar. Tembal si Jupri nyentak. Atena ngahayang panas beungeut beureum huntu ka karot. Meuni asa geus bosen nya. Unggal panggih hayoh we ngomong kitu si laing mah Jupri. Tapi hanjakal nepi ka ayeuna buktina mah maraneh acan bisa maihan kuring. Kaasup si Badrowi guru si laing. Tete lah murid jeung guru teh sarua bae eueuh kabacus. Daon sia? Kae saha nyebut eueuh kabacus teh ha? Ka guru aing?
Nya heueuh atuh ari geus kasah deui. Tembal Jakarana bari nyerenge seuri semua kasih Jupri jeung kasih Juha. Lamun kitu mah nyaan si lain geus ngahina ka guru dewek. Ayo maju Jupri, urang cangkalak ieu manusia teh. Sarta urang lelepkeun huluna kana leutak. Sakalian ruang kerepes lah jadikeun tumbali ieu tempat. Ceuk si Juha bari molotot. Kawas anu hayang deureuy buleud ka musuhna. Kekeh heula anan Juha. Teu kudu rurusuhan. Lamun nurutkeun pamikiran kuring mah kieu nya, geus ayeuna mah urang teu kudu gelut. Sabab kuring geus boson ngalawan maraneh teh. Lantaran salilana geuning areleh wae. Tah ayeuna hadena mending kaditu baralik sarta bejakeun amanat kuring ka si Badrowi. Tah kumaha lamun kitu? Amanat naon anu kudu dibejakeun ka guru dewek teh ha? Tanya si Juha penasaran hayang nyaho amanat naon anu kudu ditepikeun ka guruna. Kieu Juha, bejakeun ka si Badrowi kuring Jakarana moal lila deui baris datang pikeun ngayakeun balitungan. Taukur sakitu, kade sia ulah poho, eta amanat kudu ditepikeun ka manehna. Be, eta nyarita menisi ganu nya aya kawani. Rek ngayakeun balitungan cenah Jupri. Nah hayang modar anu kadua kali si laing teh. Geus lah Juha teu kudu loba ngomong. Mending oge sok geuwat kaditu si laing duaan geura rindit. Sarta ulah hayang reributan lantaran ayeuna mah kuring keur teu hayang gelut. Tete lah sombong sia teh Jakarana. Wadi ngusir ka aing. Hiat! Si Juha geus teu kuat nahan amarah. Sarta teu sadar lamun harita keur narangtung dina galengan sawah. Seak dampal sukuna ngolebat rek ngajejek ke kemplong musuhna. Seak plak suku si Juha sakilat ditepak ku Jakarana. Koloyong gebru awakna labuh tigebrus kana kotoran anu ledok. Waduh, aduh, dasar goblok sia. Si Juha ngagorowok awak jeung beungeutna menila mokot ku leutak. Nempok kitu hiuk si Jupri narajang. Pereupna ngeblesurek ngahanca kana beungeut. Tapi ngan sakilat pereup si Jupri anu ngalayang dipapag ku tajongan suku Kenca Jakarana. Hiuk jebrod pereup diadu jeung suku. Koceak si Jupri ngagero pereupna nyeri anu lain lumayan. Waduh, halah, urang ajar sia dasar riwa, goblok sia. Ceuk kuring oge geus tong hayang gelut. Yeuh lain kuring maksud sombong Jupri. Tapi sok sanajan sakuat tanaga maraneh boga tekad rek ngabinasa ka kuring, keukeuh moal bisa laksana. Jembe sia riwa. Tembal si Jupri panon molotot ka Jakarana anu teu leh waspada. Sedengkeun si Juha harita keur usah oseh dina kotakan sawah. Sukuna babalesekan dina leutak. Bareng jeung kitu seak si Jupri narajang suku katuhuna rek ngajejek walikat musuhna. Tapi dina gerakan anu kacida cepetna, rikat suku si Jupri harita ditewak. Seakep sukuna beunang terus dicentok sakaligus. Olonjong awakna kahareup. Sabot keur kitu teu kanyahoan tuur Jakarana ngan sakilat dijungjungkeun dipake ngajol gado si Jupri. Hiuk geduk. Oh ya, gado aing jadi goblok. Si Jupri ngagorobok gadona asa pasengsol. Sabot keur kitu hiuk jebrod walikatna dijajak ku Jakarana. Koak atuh si Jupri ngagero deui. Aduh, alah, gelo sia. Koloyong awakna ragag tina galengan. Gubrag nubruk awak si Juha anu harita teh kakararek hanjat teuy kana galengan. Nya atuh tekebat satuluyna bru labuh deui patumpang tindih dina kotakan anu ledok. Pare anu kakara meunang tandur bah kagalai ku maranehna. Nya puguh bae jadi ruksak. Aduh, Jupri kunaon sia kala nubruk aing goblok. Ceuk si Juha leungeunna pakupis nyingkahkeun awak si Jupri anu nindihan. Duanana lamokot ku leutak nepi kana sirah. Samalah beungeutna oge pinuh ku leutak ngan anu tembong teh ukur matana anu galak kuburilakan. Sok garuyang karinya. Sakalian mandi siga munding. Geus ah, kuring rek indit. Kade omatnya bejakeun amanat kuring ka si Badrowi. Sarata ulah poho omean sawah batur anu ruksak digalai ku maraneh. Karunya atuh nu bogana. Menang hese capek beut kalah diruksak.
Ceuk Jakarana barinya kakak seuri. Nya sanggeus kitu mah terus ngajorelat lumpat tarik meni ngablesat. Sarata sakedeung oge geus jauh ninggalkeun eta tempat. Si Jupri jeung si Juha anu keur kokosehan hayang hanjat teu dipalire. Jakarana, botong ngejat sia. Lantaran acan rengse sia glute. Licik sia mah, dasar riwa kaburangan sia goblok. Moga Jupri teu kudu kagorobokan. Da si Jakarana mah geus jauh. Mending ayeuna mah urang neangan susukan. Terus urang kukumah. Dalamun kieu mah atuh awak urang jadi siga kebo anu keur guyang. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.